Kemana saja, Wak? Ada kemana-mana. Kagak manja? Kagak. Kagak ada yang hajatannya? Kagak ada apaan. Cang nyaba? Nyaba ke mana? Ke pasar Rancah atau ke pasar Banjar? Belanja nya. Jalan-jalan saja. Anak-anak bawa jangan. Bawa anak-anak. Angkatnya jam sabara. Jam 8 malam. Mapahnya. Wah, anak kendaraan saya. Ya gas kan. Wah, saha, Wak? Wow, barang langka. Kebeneran papendak sareng Asep. Naik kita nawarkan putih ku Mitoha. Di mana, Wak? Orang butuh ya kerneangan naik beli. Itu di itu deket belah girang. Bebelah duitan ayeuna da. Putih nama lebet. Keun beh tong ting obrol ka Mitoha mah heuh. Bebe duitan ayeuna. Hayang sabaraha deui, Wak? Putihna lebet. Rebet putih nama lah. Bae 200.000 be bae lah urang padu. Aya jeung beli udud. 200.000. Iya tuh duitan. Tapi kade ulah dijual di kabatur rek diili kan ayeuna langsung. Ya, 200. Baik moal atuh mah nyating dijual ke batur. Jung bae ayeuna si ek tuluy di ala ayeuna ge jung bae, ek diilik-ilik lah atuh jung. Nya nuhun nya. Jung da deukeut di dieu ge ka girang saeutik. Cir berkal batian aing meuli peuting 200.000. Peuting anu deukeut walungan. Atuh ieu nya. Anjay, putih selong ieu mah. Anjay. Halo, Assalamualaikum. Oh, sayang. Masih naon? Ya kangen atuh sayang lagi. Ini di jalan ya badekan ini. Emang ayang nuju naon gitu? Terus emang minta ajan. Oh saya, artinya insya Allah meren kadinya tos uitin ini. Ya sayang, balik ke dari meta masa nesmu. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, aya lampu. Aya, Obeng aya. saklar. Oh, seueur ka pergi ka teh seratkeun. Saklar hiji, Saklar hiji teh naon teh tadi teh? Ya mah sok pilap jeung tadi seratkeun mah. Tadi seueur mah. Lampu, obeng, saklar tilu. hiji, 2, 3, 4, 5, genep. Aya 15. Kelatunya orang di barangan heula, Bang, di barangan heula. Bios we, Wak. Nah, Ada sugan mah karosong barang na SDR kayak wios dan naros ke rumah. biar yang di mana gitu. Abdi sales balik lebetan sugan teh mana witos teh aya barangna. Aing mah teh cing di imah ya carekan budak. Asno menjiakan ulang-ulang di dia sih. Ya, no, Terus di mana no? Juga testin ini tadi dinya nyebut arenakeun. oh, Kenaon ulang-ulang di dia. ada awung we buku keur pusing gitu ya di imah ge hayu we. Carekan we nung budak merukus nu bae hayu awak-wak di kamari. Pada kumaha? Kan beda listrik parem teh ada setrumna eueuh di kamari para roek di sore ge. Rek hubungan tukang PLN ka ditu. Teu boga nomerna lah. Atau selang teh hubungan ke PLN ngabenerkeun listrik mah? Bisa deh. Bisa. Lah, anu benar. Yo, bisa erek dibenerkeun mah mending cuma benerkeun bae. Oh, heuh ta. Ayo atuh. Ayo.
kurang teh kamari teh geus diuprak-oprek kan urang mah teu bisa ieuh eta teh kapanan. Untung wae dewek ayeuna. Gampang listrik mas terus mah. Oh, dicetrak-cetrek ya kecaan iya teh ya. Karunya teuing ya. Mas waktu mebleng meureun. Wah, tuh meureun tuh nama Asno. Lampu lagi eueuhan. Awas aleur, remang re.